Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu acara konten atanapi nah ieu acara ongkoh kontennya dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet tah kitu para wargi kaum dangu anu disarangan ku Bang Caca di dieu. Sejak neraskeun hanca carios anu judulna Mojang Bunian karangan Aki Balangan Terang. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sing sehat sakula wargi lahir sinarang batin oge sing lancar sagarupi anu nuju diikhtiarkeun ayeuna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, sim kuring tekenat bre nganuhunkeun heula kana sakur pangrojong para wargi kaum dangu netizen anu mangrupi manco kana konten-kontena anu manco kana dongeng Sunda atanapi video capruk nya jalapruk segarupi we kitu nya anu parantos subscribe anu parantos nge-sharekeun link kontena anu parantos nge-like-na oge anu parantos nyerat komentna hatur nuhun jantan seru gitunya seueur silaturahmi urang teh alhamdulillah. Boh bilih kanu name sumping aturan wilujeng sumping pamugi konten-konten katampi supados aya notifikasi ka payuna saperkawis konten anu name bedal atarapi lajengan carios anu nuju di pedar mangga aya saena diklik wae seratan subscribe anu aya di palali handap ka tu videona. Nah eta. Para wargi kaum dangu netizen sadayana carios anu kamari teh tos dugi kana kaayaan di mana Neng Diana tos tepang deui sareng rakana nyaeta Den Dharma. Nanging Den Dharma teh siga anu teu percanten. Kumaha carios salajengna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang lajengkeun. Tangtos akang beri sanksi sareng kirang percanten ke abdi yan abdi teh Diana adi akang kieu Kang pangna abdi tiasa janten kieu teh cek Diana sarta derak-dak manehna nyaritakeun naon anu geus kaalamanana ti mimiti saditinggalkeun maot ku Dokter Darwis tuk nepi ka kadatangan angin topan panggih jeung anu disebut kuntilanak wujenat na Dokter Darwis nepi kadatangna nini-nini ti jero bilik papan nyieun ramuan kalawan pituduh eta nini-nini nepi kanaon cegahanana ditepikeun diterangkeun akhirna bisa mondok di imah aep samemehna datang ka imah tepung jeung bititing katut elon sarta pok Diana neruskeun caritaanana minangka mungkas naon anu diungkap ku manehna. Ayeuna kieu Kang kajadianna teh. Cenah masih keneh hangham. Saya ayeuna urang ka ditu. Urang nyanak pakaian abdi sareng anu sanesna. Oge pikeun ngabuktikeun yen paparabotan di eta imah diruksak. Mungkin ku si Amang. Oge lanterat dilaswengi abdi ngantunkeun eta imah dibebaskeun. Kana rungkun bayondah Kang. Dharma ngahulang para wargi kaum dangu ngadenge kitu teh ngarenghap terus netep banget Diana anu nyalangkerung. Aduh, benarnya ya teh benar. Tekep ya. Jauh-jauh ti baheula ya Diana teh anu kacida pikeun gelaeun baheula mah. Gerentes hatena. Aduh, Diana adi akang. Benar-benar atuh ari kitu mah. Anjeun teh adi akang. Alhamdulillah Gusti. Rehna Gusti parantos nohonan karena naon anu dipikarepku adi Diana ieu pun adi ya. Teu sangka anjeun bakal dikabulkeun nya panada anjeun ieu. Cek Dharma sanggeus ngahulang sanang-enang bari ngagunakeun pikiranana. anu terus kumalayang kumalangkang ke alam mangsa Diana di Pilewengan. Dharma nangtung
kebat ngarawu sirah adina dikekepan didedetkeun kana dadana. Diana Kang Darma hanjakal abdi pulih papa ngantunkeun. tembal Diana Malik bari rangkep kena cangkeng lanceukna. Menang sajongjongan taya anu lemek pada ngabudalkeun rasa katresnaan hatena. Bititing terus cirambai nangtung di juru kamar, tur keur nyusutan panon ku tungtung ka mejana. Barabai deui baringing sreuk. Elon nangtung ngabatu, tapi nya kitu panonna mah barareueus parawai kaum dangu. Pugu damang Elon oge kagagas ku ningali Darma jeung Diana. Silih rangkul, silih galekan, bari Cipanon terus murubut. Cipanon kabagjaan, kabungah jeung kasedih campur aduk ngajadi hiji. Tersangka Diana bakal bisa salin rupa nepi ka kieu. Urang puji syukur. Urang syukuran ka Allah Ta'ala. Rena urang geus leupas tina sagala bangbaluh anu kacida beratna. Isukan urang nyekar ka papa. Ka kuburan papa jeung ka kuburan mama. Ka kuburan mama Diana. Kan tenan Kang, abdi oge hoyong terang di mana makam papa. Sareng anu perlu mah nya ayeuna Kang upami tiasa mah urang ka ditu deui nyandak pakaian abdi. Sareng sajabina deui. Cek Diana neuteup ka lanceukna. Teu naon Diana. Hayu urang ka ditu. Yang pasti Diana candaharnya. Ibi. Ibi. Kumaha deh. Kalah nunutan atuh skenario na ge ceurik. Sedih, lain care. Aduh bagadang wangi. Kumaha? Jung geura sadiakeun dahareun. Sadiakeun Bi. Kuring ayeuna keneh rek ka gunung. Ka gunung jeung adik kuring rek nyokotan barangna. Diana, sok. Akang kacida bagjana yen anjeun geus bisa salin rupa. Salin rupa Diana. Diana adik akang. Cek Darma nyeklan kadua tak-tak adina. Ditetep kacida antebna. Ih, akang sakitu. Komo abdi nu ngalamanana. Tembak Diana bari Malik neuteup ka lanceukna. Diana adik akang. Cek Darma narik tak-tak adina terus dirangkul dina pamadegan anu kacida gumbirana. Maranehna silih rangkul nepungkeun rasa kasono antara adi jeung lanceuk. Bititing jeung Elon ting laleos rek nyadiakeun dahareun sarta sanggeus rengse Bititing ngabejaanana. Atuh deker parawai kaum dangu duaan dalahar kawas anu kacida nikmateunana. Keur kitu gerung sera mobil asup ka pakarangan. Mang Dakir datang, manehna dipapagkeun ku Elon jeung Bititing, duanana recok heula nyaritakeun yen eta ning Diana geus salin rupa, malah geus datang mulang deui ka dinya. Meunang sajongjongan mah Mang Dakir olohok bengong, meh-mehan teu percayaeun. Tapi barang Diana reng sedaharana sarta nepungan Mang Dakir, kakara manehna yakin kana naon anu geus dicaritakeun ku Elon jeung Bititing. Kalawan kacida bungaheunana, Mang Dakir ngabagiakeun Diana, Cipanon nyalangkrung bakat ku kaleuwihan teuing atoh. Sasalamana oge teu sakedeung leungeun Diana dikekeuweuk, diciuman beri diragragan ku Cipanon. Sanggeus reureuh sarta sagalana geus beres. Jung Darma miang nganteur Diana ka gunung pikeun nyokotan naon anu dibutuhkeun ku adina. Inditna kana mobil disupiran ku Mang Dakir, Mang Elon oge milu sabab loba bereskeuneun. Harita mobil nyemprung ngajugjug ka urut padubukan Diana. Suara naon eta teh Mang Caca? Suara motor. Pada mah ku epek we atuh. Meh pantes nya sok atuh. Nya sok. Suara motor asup ka pakarangan gedong Darma parawai kaum dangu. Reg eureun hareupeun teras. Jerut anu tumpakna turun saurang jejaka nu umureuna pakokolot rupa jeung Darma.
Tas merenahkeun motorna cat unggah kana teras. Asup ka tepas barang jeung mukana panto patengahan. Darma keluar. Geuning jadi. Cek Darma seuri bari ngasongkeun leungeun, ngajak sasalaman. Gus. Ma, Ongkoh cenah hayang peran. Ayeuna geus dibere peran ka cicing wae. oh ayeuna. Nyata jadi. Oh, sok. Ulang ya tuh. Iya mah. Dan Darma ulangi. Aduh. Ku masih nyewayahna we tamada engku can siap ye. Aduh. Kela buka deui. Geuning nyadi. Cek Darma seuri bari ngosongkeun leungeun ngajak sasalaman. Nyama. Tadi teh kali itu ke kampus. Alah, sugan anjeun aya di ditu. Ari teh teh cenah geus mulang. Ngan sakedeung ka dituna teh. Da eta cenah aya keperluan anu teu bisa ditunda deui. Nya eta rek nyekar ka kuburan bapana cenah nya. Bener eta teh kitu. Naon mah Caca? Aduh, aing mah. Mun asa kabeneran kieu beunang castingnya engkus. Bae atuh. Eta Setiadi mah kasep dedeg. Aduh. Sok kitu anger lah. Kitu soalna teh tembal anu disebut Yadi parawe kaum dangu ya. Aya tokoh anyar. Ngaranna teh Setiadi, babaturanna Darma. Ngan ari Setiadi mah geus nyekel gawe sedengkeun Darma masih keneh neruskeun kuliahna. Mohon nya teu salah jadi. Eta puguh rek nganter adi saya. Hayangeun nyekar. Tembal Darma bade mukakeun panto sup maranehna ka petengahan. Har. Nah, anjeun teh boga adik kitu. Setiadi kageteun. Nya boga tuh. Nah, geuning kekara ayeuna saya nyaona. Kekara ayeuna anjeun nyarita kitu maksud teh. Nah, basa papa dikubur geuning. Nya memang manehna teh teu datang. Sabab nyaeta keur nandangan gering anu beunang disebutkeun ka Cidaparnana di euy. Tah, ayeuna mah geus cager. Gek maranehna dariuk na korasi ting selegon. Aduh, nu nyelegon kieu kursi teh. Asa cingogo ieu mah kursi teh. Ieu teh kursi busa pangalusna ye. Mebelna ge mebel terkenal. Oh kitu. Aduh, kala ieu secengkat ieu teh kursi teh nyelegon teuing ieu teh mah ye. Nya atuh nya teh kursi modern mah kieu atuh semut cingogo diuk oge. So atuh kumaha? Eta di mana atuh manehna teh ayeuna? Oh, keur mangsana gering kitu. Nya. Puguh titirah di wewengkon Gunung Puntang. Di tutugan Gunung Malabar. Kitu kahayangna. Da di ditu diurus ku bapak-bapak anana gitu. Nya ku anu di aku bapak ku manehna mangsa baheula keur lembur. Alah. Diurut pembantu rumah tangga baheula? Ya, bisa oge sebut kitu. Jeung kekekelanan urang bejan heula nya gedeung. Cek Darma cangkat leos indit muru ka dapur sabab harita diana keur mantuan masak bititing. Bari ngabejaan yen aya semah teh, Darma sakalian ngabejaan yen lamun ditanya utamuna nya kudu nembalana teh cara naon anu geus diucapkeun ku manehna. Bari seuri diana ungeuk nyarebet heula leungeunna anu baseuh tas kukumah, leos ka patengahan dituturkeun ku Darma, sedengkeun bititing terus nyadiakeun cisusu 3 gelas sakalian jeung lalawuh ngopina. Barang datang ka patengahan, eta Setiadi parawari kaum dangu gancang cengkat nangtung tidak diukna minangka ngahormat kanu anyara datang. Panon meh teu ngiceup-ngiceup mencerong ka diana anu nyata harita rupana teh amis manis bear budi. Atuh bari ungeuk sok manehna ngajak sasalaman bari nyarita. Haturan wilujeng sumping. Manawi teh aya tamu. Nepangkeun atuh abdi pun diana. Digelis kieu ya aduh, Caca. Sok grogi gitu atuh. Atuh da. Aduh hatur nuhun. Sareng ngaros bagja rehna parantos tiasa tepang sareng Diana itu namanya teh. Mak Nya Diana. Aduh. Manawi teh Pasifik gitu. Naon juga kana Pasifik segala. Eta aya Diana, aya Pasifik. Sok ka mana wae, sok buru lanjut. Tiasa tepang sareng Diana gitu. Aduh pun Kang teh Setiadi anu nyarebat mayo teh Setiadi. Tembak Setiadi beri salaman. Pak adu tinggal patepung tetep. Gek maranehna diuk.
meh bareng tiluanana. Aduh. Alah. Keke. Dupi diana teh leres gitu. Raina Dharma ieu teh. Cek Setiadi pelong panjang. Bari seuri pok diana nembalan. Ish. Nah kitu serina geuningan. Maca. Salah atuh. Neng. Punten, eta sanes kitu seurina diana painten. Kumaha diulangi deui? Nya ulangi deui. Leres Kang. Abdi teh adina ieu Kang Dharma. Namung langki di dieu ngiring sareng ka Piramat di Gunung Puntang. Atuh waktoskeun Bapa maot oge anu saurna mah saparantosna mohon samulihna ngalongok abdi cenah pupusna teh. Abdi teu tiasa ngiring mulasara margi nuju udur anu kalintang abotna. Saminggu 2 kali tampolana mah meh unggah dinten anjeunna teras-terasan ngalongok abdina teh. Namung tebih tina sangkian anjeunna teras ngantunkeun urang sadayana geuning. Malihanan mak ka ieu pun lanceuk. Abdi teh kantos nyarios. Aya abdi cager pun Bapa ngantunkeun. Asa teu aya mendingna. Ya rupina mah eta mah parantos ditakdirkeun ku Ilahi. Ya diana yen Yuswa papa mung dugi ka saparantosna tiasa ngalandongan diana dugi ka diana damang kitu. Tembah Setiadi ungut-ungutan paralikum dangu. Mohon leres kitu panginten. Namung ari keur abdi mah keukeuh we eta teh dina ati manyungkelit. Teu benten ti maotna Papa jadi panapus abdi. Ulah aya ngagaduhan emutan kitu diana. Ya, memang sagala salah sahijina teh kedah aya sabab musababna, sagala rupi ge masa teh kitu. Sakali deui kedah aya sabab musababna kitu. Aya sabab aya akibat. Kitu sanes Dharma. Hah? Konsen atuh. Kumaha? Aya sebab aya akibat gitu Lin. Oh, nya. Dah, kitu Neng Diana. Moal aya salah sahiji akibat. Moal Diana moal aya eta upami teu aya sabab-sababna. Kitu. Saibaratna tidak ada naon cek paribasana teh. Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya. Ulan. Nya eta paribasana gitu. Atawa tidak ada bubur kalau tidak ada beras gitu. Kumaha teh ngartos? Aku kituna kieu atulah. Di mana wae urang ayeuna sareng keur kumaha wae nya ulah bade ngungkulan akibatna wungkul. Namung nya kedah ngungkulan sareng ngarobih sabab-sababna kitu. Kitu eta teh Neng. Ayeuna mah mangga we emut. Ya. Jadi sabab-sababna ieu anu kedah diomean didangdosan supaya kabalukaranana tina sabab-sabab anu kitu moal muncul deui naon anu parantos aya kabalukaranana tina naon anu muncul tina eta sabab-sababna. Kartos teu? Henteu. Naon macaca seuri? Kela kus saya ge teu ngarti kus. Sarua saya ge nu macana teu ngarti mah caca. Kumaha itu? Geus lanjut dulu. Tah, gitu bukan nama kieu we. Ulah nyalahkeun kana akibatna tapi kedah ngaloris sabab-sababna. Ya contohna mah upami urang gaduh panyakit nyeri huntu nya ye. Sakit gigi kitu. Dina sahiji mangsa sahudang deui teh naon sabab-sababna pangna tiasa kambuh deui. Sok, Neng apa teu? Nya tuang permen. Bisa. Naon deui sok kira-kira? Agak helan batu. Bisa. Naon deui kira-kira? Ngeleueutan cai ngagolak. Bisa. Nya kitulah pokona mah. Nya sing horeng biasa tadi permen gula tah nuang gula nyelap kana huntu anu koropok. Dugi ka minta ampun panjerina teh. Bener teu? Henteu. Minta ampun nyerina teh. Henteu abdi mah. Nah, kumaha gitu? Abdi mah minta obat. Tah bener minta obat mah maksudna teh minta ampun maksudna teh eta teu puguh raraosan pokona kitu.
Nah teras eta sabab-sababna panna huntu nyanyautan deui teh kedah dipareos ditaliti. Kamana dipareosna? Ka tukang gigi. Sanes. Kemana atuh? Kanya ke dokter gigi atuh neng nu kitu mah teu bisa diheureukeun. Pokona mah sing horeng eta tas dungang gula dicetrokan. Sumun gula kawung misalna kitu tah. Nah dilantarankeun parantos kauninga yen sabab musababna eta huntu nyanyautan anu teu aya hinggana sareng ilaharna kanu nyeri huntu mah tara aya nu ngalongok. Tara dianggap teu sabaraha parna we. Tapi cukup kadatangkeun ara kanu keur ngalamanana. Tah, ieu yen pangna jadi deui teh dilantarankeun ku gula. Nya kana tangtos kapayuna mah ulah nuang deui gula. Atawa naon? Atawa naon we nu matak nyelap. Misalna kulup jagong. Kulup jagong. Nya kulup jagongna nyelap ka dinya saruha we nyeri meureunnya. Kus. Naon Mas Caca? Geus puguh mah ieu teh teksna memang panjang tong ditambahan deui batak lieur ya kat kaum dangun ge ye. Kasage lieur Sok atuh langsung kana ieu we nya. Nya langsung we. Geura ieu. Pasti eta nyanyautan nyeri huntu anu kacidaparnana. Barina teu katawis udur, moal karaos-karaos deui. Tah kitu we minangka ngebrehkeun pikeun gungkulan salah sahijina mah. Ayeuna mulang deui ka papah nya ye. Sabab manusia mah sadayana oge kedah maot. Akang bakal maot, Neng bakal maot, Dharma bakal maot, sadaya bakal maot. Sabab anu jadi sababna teh kacida saurna. Nya eta anu seueur eta kedah ditaliti masingna apik engke bakal kariksa kitu kabaluk karadana tina salah sahijina anu tiasa disebut sabab eta kitu eta teh cek akang mah sabab cek akang. Ayo sepuguh malieur Gusti. Da Mang Caca sage lieur. Rupina kitu panginten. Namun keukeuh we Kang Yadi. Cek abdi mah kitu eta teh. Naon waktu kitu teh? Mohon eta kitu. Nya berarti hiji tanda yen diana laras-laras bika asih kanu jadi rama. Sareng memang kitu, di mana urang dikantunkeun ku sabuat tanapi ku saha wae, kedah aya anu kanyanyerian hate nya. Tina naon we eta teh? Ilaharna kitu sapertos anu ngahaja gitu, supaya urang ngaraos salah atanapi ngaraos dosa ka anu ngantunkeun. Sarengna iraha teh ya Dharma rek nyekarna teh. Caca, sok atuh. Oh, guys. Nya geus. Setiadi Malik nanya ka Dharma. Engke sagedeung deui. Urang dalahar bae lah ayo supaya jag-jag. Jeung eta bisi rek teterusan pan. Ari geus dahar heula mah teu ari ringgis asup angin. Tembal Dharma ngareret ka lawang dapur di mana Bititing muniang nanggoi baki. Sanggeusna dibenahkeun dina meja pok Bititing nyarita. Yo, mangga atuh Aden ngalaluut yo saja aya we manawi yo. Aduh, hatur nuhun Mi. Aya naon eta? Yo, aya kulup sampe. Tuluy. Aya seblak spesial. Tuluy. Aya angeun ceker. Tuluy. Ka dieu we Den capek cecorobokanana. Ayo, ditampi ya, aduh. Cek Setiadi. Tapi ari panon mah teu boleh maling reret ka diana. Barina jeung ngaropi mah eta tilu nonoman teh beuki uplek bae ngawarangkongna teh parawari kaum dangu nya. Mending aler ngidul geuning tadi teh pararuguh gitu. Nepi ka Bititing jeung Elon rengse tutup mejana. Atuh bring tiluanana parindah ka kamar makan ngadon dalahar heula. Pas dahar jung deui indit kana mobil anu disupiran ku Mang Dakir ngajugjug ka pajaratan. Para wari kaum nangu sadatangna kanu dijugjug reg mobil teh eureun. Dharma Diana jeung Setiadi turun iwati Mang Dakir anu henteu manehna tunggu di mobil. Tiluan asup ka pakuburan mapai-mapai tutunggul anu rentul. Diiuhan ku tanggal samoja. Meret ciri kanu hirup yen sakabeh anu kumlip di alam dunia ieu bakal nuturkeun maranehna jeung bakal nepi ka beakna di mana sakadang paeh bakal paeh sabab geus taya anu kumlip deui kantun ngadago hisaban ti Allah taala.
Tutunggul anu rentul ngarupakeun hiji tanda kabarayana yen salah saurang di antara maranehna aya nu geus miheulaan didinya dikabumikeunana. Kuburan teh rupa-rupa nurutkeun kamampuhan anu ditinggalkeunana katut jeung ditinggalna. Aya anu ditembok saumpak dua umpak, aya anu ukur sisina bae, jeung aya oge anu geus eueuh tutunggulan lulugu. Barina jeung taya tandana deui ukur mun cugug taneuhna wungkul. Tutunggul diganti ku batu ngajentul kitu oge sakapanggihna. Batu anu ngagoler di dinya. Sakitu oge masih keneh dipieling ku kulawargana. Harita anu tiluan terus mapai-mapai eta akhirna anjog ka kuburan Dokter Darwis, taneuhna masih keneh beureum. Can karimbunan ku sabangsa jujukutan, puguh can lila ayana di dinya. Kamojana oge kakara 3 daun anu bakal jadi iuhanana engke. Tah. Aduh, capek oge nya ya. Aduh, geuning lumayan itu jarakna ya. Nya, taya diana ya. Kuburan papa urang teh. Baheula keur naju meneng mah, urang bisa ngecagkeun dongengna kitu. Eueuh, para wargi kaum dangu. Rupina cag heula carios dongeng Sunda anu judulna Bojang Bunian karangan Aki Balangan Terang dugi ka dieu. Kumaha carios salajengna eta lalampahan Neng Diana Katut Dendarma saparantosna aya tokoh anyar anu namina Setiadi. Mangga teras lajengkeun manco kanggo carios salajengna. Sim kuring nenda dihapunten boh bilih aya nami alit anu kasabit asma dewasa anu kasebat boh tempat eta mamung kaleresan bae sanes kenging ngahaja-haja. Bugi-bugi sasir sabonjeureun aya hikmah aya mangpaat oge hiburanana utaminanya tina sakur dongeng anu dipidangkeun. Mangga sim kuring sejamit mundur wilujeng lalason wilujeng ngalajengkeun di aktivitas keun rehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.